Selamat datang untuk Cepia. Ece, tak iya teh budak kening aya di dieu sakola di Geraha Wirakarya di Haja SF pisan tah. Bang, ini orang tuanya anak nenyangan dari tadi. Ece, naon? Ai panes teh naonan cicing di imah lalaki nu usaha mah ulah kadir naon lain dengekeun kadang parasnya yeuh tong parasnya ieu teh bulan puasa tuh budak urus sakola di dieu teh di teang-teang kumaha ieu teh nyusul ieu budak kamari mah keur sore teh pahili jeung batu batre. aduh ai si Ece umah si Ece kan abdi geus amanah ai jadi istri mah ulah kaluar di imah kudu iki di imah awewe mah geus lalaki anu neangan duit. Aduh ai si Ece umaha da Apaan kamari ayeuna akang mah meureun usaha di panggung pan ari Cepia mah ngajab lai. lain Ece Kang Pajar nya urang teh sadayana mapang sasi Ramadan subhanallah ya Pak Haji Asep pisan guru-guru para pemimpin sadaya kita beri tekan tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Ece Kang Pajar ya sekali lagi bulan suci Ramadan alhamdulillah ya. Oh iya tak budak baheula ka hareup budak sina ulin wae bangor bangga budak teh aing mah. Oma Ece Ece iya cicing di dieu budak cicing iya lila kaganti pempes Ieu teh baheula mah kembar dijurukeunna teh. Keur lahirkeun teh kembar ngan anu hiji deui mah dipulung ku urang luar negeri. Tah ieu mah tali ari-arina diurus. Ceu aya Ece boga budak saberiji. Loba boga budak teh 14. Gusti loba teuing. Aya nu pang saberijina. Ieu teh anu bungsu. Soalna lanjut-lanjutna mah geus bae kabari keur corona di jarualan. Itu boga duit usaha hese jualan budak alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sahiji da ieu mah sok diteri aku jelema wae. Kang Pajar jeung Cepia teh bagja boga budak nya nitip sakola di dieu ece nya leres teu. Ayeuna situasi keur sulit minyak kalapa hese nya leres teu. Kamari di sekolahan kuat kesal. Aku naon? Ieu budak pajarkeun panghapus bor cenah. Kalau dicek oleh ku guru dan kalaborkeun kitu panghapus. Lain enak minyak kalapa hese rek bulan puasa kumaha teu Ece. Buku ki hararese sami wae ujung teh dengan minyak kalapa teu menang-menang. Kamari oge ngagoreng sangu teh teu minyak kalapa teu. minyak naon Make minyak mayit. Subhanallah. Sok ayeuna mah kieu nya. Sono salaki pamajikan sok ngobrol aya mah duaan. Urang rek tukang. Kuat kesal kamari ngagoreng sangu ku minyak mayit. Geus jadi teh kan sanguna sangu gorengna rek dahar teh biasana mah maca eta teh Allahumma barik lana. Ieu mah henteu da bonatan seungit mayit bau mayit maca ayat kursi we ai si Ece naona ai karareong ai minyak eueuh digantung minyak babi atuh tong ayeuna mah eueuh minyak sayur lupa atai kos baheula deui sagala dikulup heeh geus saminggu ngadaharan we sampe kuat geus teu bisa ngaliuk geus tidak babung kaluar teh mun ditanya ku batur teh ngaliuk teh jeung awakna ngadaharan we sampe ayeuna teh rek bulan puasa rek kahudangkeun sahur nya masjid bakar raeng deui leres teu. Heeh kan Ece mah ibu-ibu osok masak ieu osok sahur setengah 11 berang teuing ame kuat cenah lebih ka magrib bejana teh buka puasana jam sabaraha jam 4 heeh mena buka puasana di dokter praktek kan di dokter praktek sok aya pelang buka jam 4 sore Ece ulah sok era-era salah ieu aku mah ala salah itu diangkat ulah digedrekeun emang balon gas ya teh yang diangkat ulah digedrekeun Ece tuh cara keur bogona baheula mas kawin mere beling setengah karung disangka aing debus meureun jadi hasilna ayeuna alus nya kapaksa da wahakaneun beling we dihakanan wanian akawi kami mere ngan 2.500 jeung udah mare beureum 2 bungkus beli kuat murah geus ayeuna mah tong parasea nya mapag bulan suci Ramadan ayeuna teh Pak Haji teh ieu teh tasakur bi imah ka Allah nya mapag suci Ramadan kareng ieu teh naon karem teh naon cenah Ece
Karem teh Karen, eta teh Ramadan Karen, Ramadan. Karim. Si Karim eta adalah si Sukri. Baiknya Kang Pajar. Apa tuh mana Haji Asep Isan? Hah? Mana? Bukan mah dapat Bang Kasepna, Lahir pan ai bapak teh saha nu aslina teh? Bapak teh. Nah, Bapak anak teh saha nu aslina? bapak maneh aslina teuing na beungeut teh arucutan wae. Lain ieu teh Ece, ieu dangukeun setik deui nya. Ieu acara padat kita buka dulu. Abi rek nanya ieu ka Ece. Ece kan nitipkeun budak ka sekolah teh kudu puguh bapana. Bapana teh ieu atau mana ieu teh budak teh? Sebenarnya mah budak itu bapana mah ku ojek genepan. Harita teh dari pan usaha wae jauh. Kumaha tah pan meureun keur main ge puguh meureun aya beungeutna kitu kieu. Harita teh jepeh teh keur diperkosa teh. Kulobaan marake masker teu kada beungeut tah. Ari sorana. Dengan sorana mah juga sora Pak Asep Isan. Sora ieu karenge. Pak Asep tuh. Pak Asep. Yo, Ece. Pak Asep teh milih-milih atuh. Milih-milih. Apaan poek-poek hari teh kena ngerebak jebet teh poek-poek disangka copiah Amanda Manopo. Aduh, kalau Baik, Ece Kang Pajar ya, karena kita sambil bercanda gurau tapi kita acaranya resmi juga tasyakuran. Iya. Ini panitia sudah menyusun acara sedina duka semai baik, kita buka dulu acara ya. Baik Kang Pajar mungkin bisa membacakan acara susunan acara. Baca susunan acara. Rada awut-awutan euy polisi. Ye, ieu pengumuman. Pengumumannya. Naon? Punten ka nu gaduh mobil Avanza nomor 2864 supados dialihkeun ku margi ieu mobil ieu parkirna luhureun mobil batur. Baik ya, biar kita mengeluh-ngeluh waktu ya, kita acara lebih biar walaupun kita sambil bercanda ya, tapi kita acaranya juga syukuran resmi. Kita sampaikan dulu kalam ilahi ya Bu ya. Mudah-mudahan bulan yang berkah, bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi berkah dan rahmat bagi kita semua. Baik, kita panggil yang selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Darussalam, juara Qori nasional. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kami persilakan Ustadz Darussalam ya Kang. Kursi.